boga duit lah 50 euy. Alah, sudah datang jam duit. Ente boga jeung duit euy. Apa las bayar enggak, Bari? Beak pakai mayar pinjol. Sama orang boga duit. Aduh, berapa 50 aja nih. 5 juta mah aya we. Orang hayang ge 50. Bong, bukan 5 juta marek di bawah tuh di nakolangan lemari. Pero kita buka duit 50 Wah, sing tuh mana tuh pesan eueuh tuh di bawah. 5 juta mah aya di mah. Hayang ge 50. Wah. Sing bapak mah bae gimana di moal mau beres saya mau weuh. Bagus atuh gitu mah. Wagawe atuh. Kucing kitu sesoranganan beri memuas sarung. Cek aing mah bari ngopi-ngopi atuh. Sarung urang. Heeh. Heheotan. Iya, sekedar Heheotan urang. sekedar memberi tanggapan gitu. Ya lah mana naon ka di tara-tara Cek gitu. Mang Harun jeung duit euy. Heeh, engke buri dibayar cenah. Harun mana? Mang Harun anu lebah. Tetangga Sama sangka bang aing teh. 50 cenah. Ke buri dibayar. Bieu teh orang nginjem ke Mang Harun. Oh, Wah cenah, jeung we nginjem ka saheula kayak kurang murid dibayar cenah. jadi cek si Harun Heeh, Harun lebak atuh biro kata. Oh, jeung naon tuh saya teh? Teuing da nyebut nama butuh cenah jeung meuli udud tadi teh ngadenge teh. Cing heula. Wah, duit salamar ge mane aletak curug sagala. Ya. Tapi benar, Bener engke. Nuhunnya tak gitu, heeh nuhun. Keur teh boga duit teh meunang 50. Akan tabungan saya teh mere duit ku aing gawean.